Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun, sampurasun. Aturan urang wijing tepang tinaraga panginten anu sebat istrenan putra panginten pangarsa ngiring ngadedeu ngiring kae kabingahna anu ti padepokan putra Kebun Sunda. Pamugi mantena cing sakinah wadah warohmah cing janten kanegaraan kaislaman kanegeri segala rupina mahmasaran anjeunna cing dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Panginten ayeuna tos tanggal watos urang buka wae kediniatan wae ku bismillahirrahmanirrahim. Urang buka wae ku kidung pamunut pangarsa Bapak Iwan panginten mangga urang buka wae bismillahirrahmanirrahim. Nyangking ada ramah
lahir si sile asu muru kagapura agung lurungatan pakurungannya angan alam buana salam dunia cahaya bulan cahaya bintang cahaya ayah pandai kuringannya jero ati daya anu mapakan garasung si cingkat tepi cahaya ilang cahaya ning ilang kumilang nunya angan pawenangan nunya gerak
jauh orang deketin geus deket orang layeukeun geus layeuh urang pahardeun geus paheut silewangikeun geus paheut Jungnang tunga papayung agung prangki kamanosa rahayat nganti-nganti dareda penuh cimata dareda penuh cimata mung ka Gusti abdi sadaya nedapi tulung mugi Gusti Ringse anu kapihatur ulah janten gantar kakaitan tahtos dikidungkeun mangga kaset pamugi kapayuna cing sakinah wadah warohmah kitu ti dumaati aki ti padepokan putra ki bunsuna mangga urang teraskeun panggen tatali paranti ti parkaruhun meuneun sawer panganten anu diteraskeun ku mamah panginten aduh hapunten nu kasuhun mangga wilujeng